aing mah yang ngetesinan ah. Ngetes naon dari akang Da aing mah naon atuh nama ngetesinan we nama. Teu da sinen teh itu luar biasa sinen teh euy. kumaha Aya nu sarjana. aya Aya juara Jawa Barat kapungkur ima si ima ye. juara Si Kukut, si Karuhun, ya Ma Ucu, si Buhun. Aya Bu Lilis Jinawi. Wah. Luar biasa aya budak keneh Neng Naila anu asup ISBI keneh. ya Urang tes kabehnya. doh Heeh. tes naonar ya Kumaha dewek we laguna mah jijing. atuh Sinen siap. Turutan dewek. Kabeh ye. Walau balikan deui. Oh, kenangan. Walau dan kompak ieu nya ayeuna urang tes hiji-hiji. Ti mimiti si bungsu heula tuh Neng Naila tuh. ya tuh Neng Naila. Kah? Anjir. Abang suci kene budak mah nya. oh nya atuh Neng Naila. Kah? Ai bebenyit kan namanya euy. Can aya dosa tuh budak ieu mah. suci Suci ieu mah. Turutan Abah Neng. Abah epot turutan. Yo. Walau lah buset dah. Walau lamun geus jebrok dikawin wae. Walau lulus. Ai si mama mantong na geus karuhun, wah ge geus percaya. santen tapi dah Si mama. tapi dah wajib dicoba ge wajib dicoba ge dah Wajib dicoba? wajib atuh Heeh. Ya. Jeung dijalikeun di sini teh. Rek adian deui teh. Sok mah mojo punten ieu mojonya punten mah. Yo. Ma, Kah? aduh, geus kolot macem preng ini. Sok mah turutan abdi mah. Walau dah kolot menyantai we. Tara gurung gusuh kolot mah bari nyalik sih kita. Nanyakeun atos cenah. Yo. Walau Allahu Akbar. Lamun ngorak kene dicandung wae. nada kolot ge tuh geulis keneh Naon? kolot ge da geulis keneh Baiknya usia tuh. eudeuk Aduh, gitu. Nah, Neng Yuli, ya Yuli Mas Sarjana ya Pak yo. Sarjana seni Neng Yuli. Neng Yuli. Kah? Anjir. Beda i mengalawannya. Neng Yuli. Kah? Turutan AA. Oke. Aji. Sok Neng. Walau Walau
nya akang waasih. Walau walau Walau, walau, walau walau, walau walau. anjing. Walah. Gak kuku aku juga kan. Alah sia calana teh bebuguh jadi sereg aing. Alah anak kunaon akang. Ibu-ibu ngarti kalau gitu mah. Nya salaki abdi ka kitu nya. Aduh. Ah neng Wiwit, neng Wiwit. Wita. Ye tigiri sewu teh ya sok. Oh ya. Sok neng Wiwit. Kah? Iya. Turutan AA Wit. Oke. Anjir. Terus si masinan dia. Laki. Walau walau. Walau, walau. Anjir, ieu mah geus pengalaman yeuna ye. Nyantok we mah ye. Si Virtus. Walau walau. Edan. Buset, kudu latih deui mah ye. Oh iya padu kan. Cepet mungkin mah ye. Ngerti. Walau walau. Walau, walau. Walau. Walau, Walau. walau. Edan. Edan. Sia. Nah, kurun ala reda di banyak. Ah, sinan hiji deui terakhir ya. Entong ah ieu mah. Ya cicing nyontong ieu kumaha aing. Judiet di makan. Ieu mah Ibu Lilis Jinawi. Kapungkurna anjeunna salian ti sinen teh anjeunna mah tukang debus. Wah, nya akang ieu mah pau. Debus potong leher. Potong leher. Potong leher tapi itu nyambung deui. Itu modar sih teh. Sok, Bu Lilis turutan abdi Bu. Oh, Oke. anjir. Oke, malihat kan. Sok. Turutan Bu Lilis. Walau walau Ayeuna ieu teh. tahun hareup. Tahun hareup. Teu lah kela. Oh, mangga Bu Lilis, mangga bade teh lah. Sakalian ibak atuh. Nah, iya gereget na kasih di teh Kang lah. Tah sinan ieu teh kieu ieu ampun teh ieu. Jika gereget teh. Heeh. Tuh. Ngaleut naon, Bu? Apik ieu mah. Spiritus. Spiritus. Sinan atau tukang debus teh. So. Walau walau. Bismillah. Sok DM lah. DM lah sok. Teu naon mangga bade DM, bade ibak, bade naon mangga. Kumaha ibu we. Mangga, ibu mangga. Bade naik kana rijing mangga. Jajan di. Sok beri bade jajan heula mangga sok. Sok mangga abdi mah sabar. Oh. Walau walau. Walau. Hayang lepin. Surupan teh Sinen goblok. Kang. Di mana kasurupan maka jeung hayang lepis? Balik dia mah tempatna. Di mana-mana ge kasurupan mah hayang enog, hayang hayam, hayang lepis. Ai mana kasurupan kusaha? Dik. Ku karuhuntu. Karuhun tuh kumaha? Karuhun kitu sintak ieu aing mah sinen urut geng motor deui lah haroream. Heeh. Pan tadi maneng Naila gedahnya. Sok. Lamun dina dahareun mah Naila mah bolu atuh. Munung. Neng Naila mah nya si emak lamun dina dahareun jagung manis Walah eta. nya pantes. Neng Yuli lamun dina dahareun kadu Ai urang naon? cici kumaha aing. Lamun Neng Wiwit dina hadahareun wajib. Wajib, ai urang pasti ngan. Lamun Bu Lilis dina dahareun nojing. Tai ucing. Teu ucing mah lain hakaneun atuh eta mah. Kahana tai. Aduh ya Allah. Lamun tina inuman. Oh, Neng Naila mah lamun tina inuman Sprite. Prit. Ma Ucu lamun tina inuman Coca-Cola. Buset. Oh. Neng Wiwit lamun tina inuman Neng Yuli lamun tina inuman kerak dingdeng. Ari urang naon? Cicing kumaha aing. Paneuri atuh. Paneuri maneh mah. Hayang teh heula. Lamun Neng Wiwit lamun tina inuman esrot. Serot. Baheula nu garatung nu bareureum karo Neng gitu nih. Nya, heeh. Lamun Bu Lilis lamun tina inuman ojing. Naon Kang? Ciki. Ciki mah lain inuman atuh hangser meureunang. Alah. Urangan ayeuna. Urang naon? Urangan ngabalas
atuh sakali ewang. Maksud mana naon? Lamun akang Tidak naon, tidak naon. mun akang tina kajut seperti nanya. Goblok sisi dina naon. Naon kajut pada teh? Jorang sakujan Ya kajut. moal atuh makojong jorang deui. Naon? Apan aya geuning kanyut kunang, kanyutna punuk, kanyutna tarang. Oh bener kajut teh jorang bener. Teu jorang, teu. Bener. Ai dewek naon? Engke atuh mah aing heula. Goblok sisi dina naon kitu wakai. Lamun tukang saron Tukang sarawan naon? si temon eta nu leutik teh ya. Berarti kanyut reungit. Lilis di mana reungit teh kanyutan? Geuning aranakan. Oh bener euy. Gini ngaranakan. Gini aranakan. Berarti sok moong sia reungit kieu nya. Henteu apan mun anakan berarti aya ayeuna payep. Payep naon? Kanyut muning. Kajut kuning gede atuh. Terus itu obos tukang jenglong gitu aya. Tukang jenglong naon? Anak-anak. Bos Dede. Ya Pak Dede obos eta. Kanyut me eta. Kajut me. Baik lucu dah. Terus Amun Catrik naon? kanyut ka ditu ka dieu eta. Udah kawin wae eta mah. Amur kanyut. Lucu menjana pajang kan biar. Ai dewek. Amun Kang Cepot kan aya laguna geuning kieu gara. Naon? Nu salendro geuningan. Sinjang kirut sejatining wayang anu burut papa dalang berarti kanyutna burut. Burut. Apa lilis. Sia teh pan pasya teh jeung Cepot anu burutna jadi dalang. Da anu ngomongna ge dalang. Ya teh majarkeun aing burut belgug gitu teh. Ini kamari ngageang. Bisa. Anjir kadohong neta sinen ieu goblok. Sinen urut geng motor mah sia mah kieu. Begal meureun tadina meureun. Dibikeun ku aing kasih Topik Hidayat sia. Kuman teuing. Oh layar pareum tuh situ. Bayak meredak ieu pulsana Tokenna aliran. atawa tokenna. Lain token kapan keur giliran teh aneh. Oh ieu teh aya aliran. Monyo ya aliran bede henteu sia teh. Sebelah Akan didenget teuing atuh. Mah aliran sabeula jiga setruk sia teh. Kita kelakuan si Citro. kalakuan si Citro begitu teh. Hei. Ulah kaget jelema. Loh. Apa? Hei. Nah, deuy. Bombrang diton tuh. Aya aliran naon teh? Hei. Ulah kaget manusia. Wah, naon Kak? Naon euy? Jerowokan. Ulah naon berisya. Wanci borit surya rek pamit. Hujan letik ngaririnci. Kilapan pating kolebat. Sisi basisir Jayanti. Aya naon Aka? Aya nu gegeruan euy. Gegeruan naon? Demi Allah gegeruan. Nanya di tengah leuweung sia teh. Demi Allah. Apa potongan gitu? Nu bener belah itu udah lah mana beletu. Nu bener aslina ieu. Bener demi Allah. Sora naon? Dengekeun heula. Belah mana belah itu. Aslina tong loba ngomong goblok dengekeun heula. Naon itu jeung nyiduhan, tenang ke garing. Lain urusan garing, geuleuh belegug sia teh. Jaram. Dong lapan. Ya naon nipu kanu jadi adinya teh. Aduh itu. Setan sakalajeun nyiduhan doraka, tenang ke garing.
males kaing males dia tempo dengkeun ulah kaget manusia hei sadanaon ulah kaget make eho manusia saha Nu bagus. urang mana rek naon rek we no si jurig jeung ejing jeruwas ya dengekeun belegug ti zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna belegug rek naon on sama rek naon rek eho na kosret nah peneliti itu zaman Firaun jurig ulah kaget hei manusia goblok sia neurewas aing beda-beda teuing woi naonnya saheula moal gajah rek ngenog gaji goblok gajah ngenog beranak aja sekolah nepi ka mana setan TSD geus diajak gajah ngenog naon ada kamu di jenggiran sia ngacapruk gajah ngenog Mencempreng teh kenal. jang diengap si goblok aduh loba teh ngelem teh kitu sia teh make jeung aya lieuran goblok make jeung gajah ngenog kabayang eta gajah ngelek boboko rek ngileungleum sagede kumaha bobokona anjing gajah ngenog mengos teh iya make jeung gajah ngenog anjing nyuruh kulit beuteung bro alah aya gajah pelung gajah biasa ge gede komo gajah pelung naon aya gajah ketawa ayam belegu pada ganti ku gajah alah naon asyik lapar jajan yuk jajan naon bubur gajah bubur ayam lagu bubur gajah pada ganti ku ayam alah uing mah resep bubur gajah mah naon itu lamun bakakak gajah boga aja bakakak gajah kumaha ngadangkakeun anjing nyolokna ku tiang listrik Allahu Akbar aduh doa kemana sia iya di tukang aya gajah pindah kontrakan Allahu Akbar ini jeung kulit beuteung kayak kakara seuring geuna kieu alah gajah ngenog kebayang eta gajah hadas ngeujeun tarik celek teh dogna sigeuna puyuh Allahu Akbar alah aya naon jang siserian cu hah teu beja-beja ka dewek naon gajahna datang doraka sia belegu ka kolot teh kabina-bina teuing aing malain ka kolot ka gajah kebeneran bapak aing ka dieu aduh Allahu Akbar naon aya gajah tulalena sauted dina sirah kuncung belegu seteka doraka sia gajah ngalamun lebah hutang ke Bang Emok
Allahu Akbar Allah nuhun da walaji Allah naon aya adalah aya gajah centil naon mamawa kantong rek sekolah PAUD lagi Seret wa. sia teh gajah-gajah teh kain Sunut itu bawa. ibu bapak dah abdi makan gajah babatok sia ka gajah nih sia ngabahas kantong nu mawa kantong aing tah nya nah atuh bapak nurutan gajah mamawa kantong coba teh si koplok kabina-bina tingcat ye ka anak teh jeung nyiduhan kege garing koplok sia kabina-bina teuing si edan sia Kan watu mah. kabina-bina teuing babatok sia Kebiasaan ka kalau kitu teh sia. kabina-bina teuing sia cucunging teh sia dicarekan teh ngon cecengiran aya gajah darah tinggi rek setruk udah wala si lain apa gajah setruk kumaha tularna jeceng ka luhur Allahu Akbar temenang kitu pamali ka kolot madoraka bisi hapawi ay naon jang menireuwas dewek naon jang aya gajah teh geberus sugan teh weuh gawir di dieu pek teh aya gawir menireuwas kuring teh jebur kana gawir Hati-hati Waman. sugan teh gawir teh jero geuning gawir teh ieu dada ngadudud jadi babak pelur ieu dada sugan teh di kutawaringin mawa gawir bek teh aya geuning gawir menireuwas ke kuring naon merong itu sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena cik jang sia teh deges karolot goblok ngomong gitu-gitu aya gajah tuturut muning aya naon Kakang Semar agan aya nu gegeroan agan cepot abdi kan ulah loba teuing heureuy pot ka depot Tong bercanda wae. ieu teh leuweung sia cing inget sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut anjeun di umar wae cepot ulah loba teuing heureuy karasa sia carekan pununungan palu teuing nyarekan lagi teu nyeri hate teu nyeri hate kumaha heuh asupan hate heunaha degekeun nyarekan anda teu pikasieun cepot tong loba teuing neureuy lain neureuy heureuy oh ngadon tunduh ngadengena ge beda jeung juragan Bima lamun ngamuk teh nya Kumaha Kang? nah kumaha juragan Arjuna beda kitu ngamuk jeung juragan Bima juragan Bima kumaha cicing sia cicing liang tai teh ngarempod karena angen teh dulu nyon Yang orang-orang juragan Arjuna kumaha cing bieu kumaha cicing pot tong loba teuing neureuy cepot baheula da bala naon aing rek kadongeng ka si lain baheula keur leutik juragan Arjuna jeung juragan Bima tuluy ku dewek teh dibawa tunggu pare da keren dipoe hari teh pare teh karek panen tuluy juragan Bisma sanu panen teh hari teh poe deui Oh, sama nu juragan Bisma. tuluy apa rek di desa mah kudu garing tuluy pade poe juragan Bima mah lamun aya hayam nyampurkeun teh digebah ku juragan Bima kumaha sia hayam serang hayam teh ngacreng 3 tahun teu ngenom nah tadi bencit ku aing
Juragan Arjuna kumajing gimana ya hayam aku maha iya ayam dan nyingkang kadun ngising Kakang Semar iya nu kadang meureun ku Kakang Semar si cepot gede bohong naon kan apaan sidik kaulah teh anak raja menyamoe pare dengekeun Kakang Semar kamana karep atuh sia beleguk makanya teu meunang anak raja moe pare da menang wae anak raja we kadul ayeuna nyatu na beuki aya moe pare mung manja na teu meunang na salah moe pare da teu hina moe pare mah lain masalah hina jeung henteu napan kaula teh aya pagawe geus ngagaji pagawe kaula teh mah nya kaula kudu moe deui nah da teu salah ngiluan oge komo alus sekali-kali nyontohan ke batur yen menak teh geuning moe pare malas we geus ya goblok teu ngeuna aing mah aing nyatu na beuki moe pare mung lain embung aing teh lain embung atos agan lain atos teu ngeunah aing disebut manja beunang atena sia Kang apan geus nitah dibayar pagawe tuku kaula gede duitna karena naon ngagaji nya pan telepat upami agan ngering moe ge eta melangkung sae we panginten inisiatif ayeuna anak raja moe pare kayung-yun panginten kayung-yun disebutna alus sebutna nanti jadi contoh ke anak raja anaknya nulian jadi anak raja teh kabeh maror pare pada muji teangan pare Kakang Semar ayeuna dipoek ku aing kabeh uman teuy atos agan warah teh si cepot Aisyah dilawanan wae goblok kabina-bina eta teh dudungan nya apa dudungan Pak abdi mah teu ngeunah make jeung menya anak raja moe pare apa anak raja teu meunang moe pare lain pan sia gede wadul iraha Arjuna moe pare goblok wadul mah nu dibahas teh lain moe parena lain moe parena juragan teh nyebutkeun ana teh nya eta iraha moe pare sia nu nyayawanan neh ini masalah ngajilat teh mah kadunungan paingan lintu udah kitu wae kadunungan teh ngajilat hayo Kakang Semar ieu nu urang paehan sepot kuduana nya nah mangga gan atuh coba itu ka anak mangga cenah di paehan agan metapura kadunungan punten agan abdi mah heureuy we sia ulah heureuy ke di karaton jeung aing sia ngeuseunana ampun dunungan kebluk geus keblok nya teh teu ngeunah teh aing sebut boy gede bohong beranan wae pare beuli ku sia pare anu panen ku aing di poena atos agan pupus tina kartu keluarga teh si cepot Kakang Semar aya naon yai Kakang Batara oh Kakang Narayana naon yai si cepot ka kaula nyebut jelema anu males gara-gara naon yai gara-gara moe pare coba sakitu gagapanna be yai atuh atos dilawanan sae Kakang Narayana bibir mah seukeut papana mah lamun deueuh Kakang Narayana ku aing awas si cepot agana jadi nyaan kieu agan mah da beli mah heureuy siksa we tuh disiksa ku aing dikerem 3 tahun ku aing sia da teuy tinggal ku dalam mengker kita nya ya padedinya kumaha pot kunaon pot galamun itu juragan Arjuna ngambak wae Arjuna beuli ku aing geus jang ulah kaget teh jadi Kakang Narayana juga setia kieu tentang
gitu. Setiake Narayana kurang ajar sedipan boy. Kunaon budak teh jang? Naon itu teh? Gara-gara tukang pare beureun. Aisyah kana pare deui naon atuh teh. Bawa ka pipil ke Raden lah. Geus atuh kana pare wae. Ulah kaget ya aing Narayana. Ka dieu Setiaki. Kurang ajar di tangan kuaing panggil dia bagja teh Setiaki. Naon itu? Diuk. Setiaki kunaon Setiaki cicing Arjuna. Aing teh hayang ngobrol jeung anu cicing ieu urusan aing cenah na. Kunaon agan cicing aki-aki majerung kolot mangajerung yang urusan cicing lainna kunaon agan majerung sia jelema goreng patut cicing jelema sangsara ku aing dipale ku pare sia nyambung le kunaon budak teh teuing nu jam meka-mekan ke sakedap Setiaki kunaon sia tepayus mengudi anak ratu tepantes anak menak kurang ajar di kamanakeun cek aing teh boba naon teh maksud salira janji naon kurajar di kamanakeun cek aing Pak jang naon itu teuing deui jang wah cilaka jadi tegang ieu naon ngejruk hayang aing ngobrol jeung lagi tentang sijin lain ieu. Dibikeun lah cek aing suku teh dibikeun pahan ku aing kabeh sia. Oh da ieu euy wae jadi kieu beleguk teu euy jangan lakukan kieu goblok sih teh. Hai tahun bener di sini mah.
sampun prapta kaget kagiri-giri iya kagiri-giri Raden Narayana Arjuna Semar Badrana Yasa Pala Putra kaget ningali Setyaki nafsu gaguduk-guduk amarah tekawadahan ngunirahangan dika kesakedap Yai Setyaki hakim geus tetepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu naon pangna anjeun datang ka kaula tegugur teu angin anjeun bet nafsu modek kieu Setyaki dengekeun Narayana ku sia sakira-kirana anjeun datang ka nagara kaula rek ngariweuhkeun merek naon sanajan lanceuk aing setiap boma kabongo sia tapi eueuh hak sapikeun mawa lanceuk aing tina sae mara kurang aja lamun timuro ulah kieu sia kek naon itu naon ieu teh naon Setyaki cicing apanya ho lanceuk aing setiap boma ka disaemarakeun para raja-raja anu jadi patanan gujrut salemur ear saja jagat wiwirang nagara aing gara-gara lanceuk aing digubung ku sia bangsat ke anu di sana ku kaula teh saha goblok tegablang sabdo sia dikadekeun lanceuk aing syukur tadi kadieun paragat jawa ku aing ke sakedap Setyaki anu di teangan ku anjeun teh setiap boma bener anjeun nyangka ka kaula nu mah setiap boma bener kadang sia ke sakedap nemega bade cicing maju dong panuju sia aya nu atoh wae aya ketan aya nu atoh wae dicarikan teh tapi ge atoh da Setyaki justru kaula teh ieu teh bade ka itu sejak babantosnya eta kanu saemara sanaos eta lanceuk anjeun setiap boma geureuha kaula nanging kaula teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu nyanak setiap boma dugi ge teu acan kaula ka itu wah ulah ngawadus ya goblok ulah ngawadus ya ha dibikin syukur tadi dibikin paragat ya ku aing ngancam ka lanceuk aing sia kurang ajar Narayana sakali deui sia dipaehan ku aing panengahing Pandawa Arjuna barang ningali Raden Narayana ditutunyuki Raden Setyaki waos kekerot teu beureum lir beusi ata beuleum atuh teu sadari Arjuna ngajengkang narajangi Raden Setyaki kurang ajar sia lanceuk aing ditutunyuk naon Jai Arjuna aduh Kakang Semar ayana Kang tulungan Kang tulungan cilaka Yai aya tulungan gitu kakolot setan sia mudah-mudahan teuing ari kakolot ti kumaha jenis lebel di kolot musuh aing ini maling kurut aing musuh naon ngabelot tinjuragan Arjuna masalah pare masalah naon masalah pare cenah geus tuman teuing da bapak aing bade hade umrohkeun jadi kitu baturan aing balik umroh kitu ning beuh sini
Arjuna montong pipiluan ieu aing perlu pipiluan karena urusan ieu sabab anjeun geus teu sopan ka lanceuk kaulah Kakang Narayana di podaran ku aing maju wah what iya what udah uraja setan sia hari hiap paingan Arjuna geuleuh Mun gitu Raden. nanaonan coba kituan Terus itu lanjut. aduh digugubu ku aing jelema teh teh Ulun yang ngeri lanjut kan. Iya, siap. Iya, Pak. panas peureup aing geus puleud ku aing sia Centang kurang ajar sia mereka omongeun pisan teh sia eta centang. kurang ajar dicentang menyahueun teh kurang awas wae kabina-bina teh awas ya nah da aing dengan ngawarah nu kitu patut sedan Ulah pipiluan. nepi ka kitu-kitu na jang ulah parasea di lejeng dulur teh jang ieu teh lalakon naon jadi kieu Ulangi ngiringan Raden. beu etena jadi karari itu geus atuh tur kenangan wae kumaha ieu teh kurang ajar sedipaehan aja maju wak kurang ajar usik ya ayo kuat modar sarjuna lesotkeun setiaki modar sia belajar utang pati berapati hutang udah beudang ngahalangan kana pamangsulan naik modal what kurang ajar alah cilakanya dunungan aing dibalangkeun di mana lagrangna dunungan aing aduh nah jadi kieu wae lu Bang Jeng teh kumaha teh heuh wan pegang planwe jenna
Setyaki dipanah ti koro maneh ku kaula. Arjuna ulah kaget Yai. Yai Kakang Narayana teu naon salila anak ti luhur Yai. Diparengkeun kaula salamet Kakang Narayana. Salamet teu naon. Awas Oman. Teu kutuk ieu Yai. Awas Oman. Teu kaula teu kutuk ieu. Nuhun Yai teu kutuk ieu mah. Bilih tadi Yai na kutuk ieu. Ai teu kutuk uya onaman Yai teu naon. Aduh poho. Luaya dulu Wa Uya. Gaduh aya dulur wa uya di dieu. Seur nu gaduhna di dieu. Ayo barudak Tegal. Naon Yai teh ngabar pusaka. Si Setyaki dipaehan ku kaula Kakang Narayana. Yai. Terus diemutan panjang itu Yai. Maksud Kakang Narayana kumaha? Kaula teh ngabantosan salira Yai. Kangaranan jelema anu teu nyaho, kangaranan jelema anu keur nafsu. Memang kitu Yai. Dah ieu sarwana urang. Ulah sami Yai ayeuna Setyaki kitu eta teh ciri manehna nemongkeun kabodohanana. Kurang nafsu. Ayeuna dilawanan ku Yai sami Yai nemongkeun kana kabodohanana. Nemongkeun amarah. Komo ayeuna Yai ngabar pusaka dar Setyaki dipaehan ku Yai. Saha nu bakal goreng Yai? Pasti Kabeh kula warga Panawa bakal goreng. Alvira. Waduh, rakabat Kakang Narayana lungsurkeun Yai eta pusaka. Atur nuhun Kakang Narayana. Yai tong ditempo sih antep eta. Keun nepi ka mana ki kitu anana teh. Nyari perhatian teh Yai. Caper. Caper deuk kaula ge tendep bori temponaga yang utah yang dibeusi eta teh nama. Nah Yai urusan pare can anggeus Kakang Narayana. Kayak urusan naon jeung para eta. Tuh pedalangnya diamuk tuh. Diamuk sama pedalang. Kan Setyaki bagian akang mangkar Yai timbalan Kakang Narayana. Kurang ajar sadibikeun lah ceuk aing syukur tadi bikin di podaran wae. Yai Setyaki modal. Kurang ajar iya. Kudu diwarah anjeun Setyaki lesotkeun saraya, lesotkeun sia. Kurang ajar lesotkeun hapunten Setyaki. Wat iya. Kurang ajar hanya. Kurang ajar Sen Narayana. Rek mahan aing lemeng cara masya. Ya. Hutang pati bayar pati hutang urang ti bayar urang. Rasakeun sapembelasan daing. Lajeng. Iya Raden Setyaki malum dudu wong samanea. Ngaluarkeun ajian pamungkasna. Dina ajian gelap ngampar utawi ajian kidang kancana. Anu mana ieu ajian kidang kancana ieu Setyaki bakal lumpat tir kijang. Anu mana bakal ditengarkeun ka Raden Narayana itu jaring carita. Kidang kancana
utang pati barat pati hutang bilang tipa bilang tinanda kumamrat paduki yang malaras tinanda kumamrat paduki yang malaras ngawat teka hidangkan sana Raden Setyaki ngeblesat nirtadit bari nemeragan dua panangan anak kana dada Raden Narayana kurang atar Narayana awas stiker sayang kumampara pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar papasten anu tumiba ieu Raden Narayana teu merag dadana koe Raden Setyaki ngake ajian kidang kacana dugi kamung serat getih lelamaran tina lamayna Raden Narayana ngemasing patit temak karing perlaya what Sahabat, aduh, Kakang Narayana. Aduh, Kakang Narayana, Kakang Semar. Ayana, yang kabina-bina teuing dunungan aing. Gusti nulungan aing Kakang Narayana Kakang Narayana lu tenang merenya sekoplok kan Gusti nu agung agan kunaon gara-gara sia lo bating heureuy jadi kieu sia tingali agan dunungan para tos maot kena kumaha akan kaduhung aing gituan gading goblok cecerik teh sedamulan gitu bener-bener teuing Kakang Semar ieu nun cing ganyakang salira mah legok tapak genteng kadek Kakang Semar percaya ke Kakang Semar Kang cing ganyakang ganyeta nah gitu we kakolot teh ka bapa nyebut akang nya Kang cicing ya tetiasana naon di si abdi magan persanten ka Kakang Semar tetiasana naon duka kena kumaha di si abdi ayana kumaha tugan musjegan Raden Narayana dudu wong samanea ngagem hiji mustikanya tak mangcang Koku Jaya Kusuma kemangcang Koku Jaya Mawar watakna biasa ngahirupan zaman mati saat jana pasti atau perwateki kemangcang Koku Jaya Kusuma kemangcang Koku Jaya Mawar ngadak-ngadak Raden Narayana jangilah tangi lilir ya meruangun kayang impen sare ngalinungan gedengan agak lilir ya meruangun kayang impen sare ngalinuran kayang impen sare ngalinuran lain heureuy Setyaki Gusti agan Kakang Semar ieu nun kudu diwarah Setyaki Kakang Semar mangga jangakeun agan mangga mengker Kakang Semar lan mengker sae mangga tebihan kaulah Kakang Semar sae mangga permen tong ngaharuan geus nah
jelema teh jelema lieur itu kunaon teh Kiai Kakang Narayana jauhan kaula Kiai timalan Kang jauhan bade naon akang rek kawatak acitrika mah Kiai oh sae mangga tebehan kaula mangga permios Kang menang si langsung sikap ya jejak pedal maren udah aya bean pindah ka Kurawa ieu poe ieu ulah para di mina-mina teuing cepot lan jauhan kaula alim jauh abdi mulai nya sono kagan teh nya kumaha nyieun we lain heureus Setyaki deui lajeng ieu Raden Narayana ngakibegeun salirana nyaeta ngawatek Aji Triwikrama ngadak-ngadak salirana ngaagengan geng perbawa sewu tangkal kaya nu sakitu arageung aya sanapeun memuncanganna ieu Triwikrama cinandak umamrat maduki mala cinandak umamrat maduki malara ngawatek Aji Triwikrama Angir gehel dulu Allah Juragan Narayana ngagedean dulu anyir sagede kieu lu tangga kai sakitu jarangkung badag teh di sanapeun memuncangan anyir sagede kumaha kanyutna nu kieu nya kebayang lamun ngising sakacamatan kerungkup waduk ieu heuh hei Setyaki oh nyir tawuhan lu cepot abdi aling montong harapan aing bade daun bisi dijejeh ku aing ulah abdi matai ulah kesian segede gitu Kang tinggali aing sagede kieu nyangka agung salira teh daun nyangka gede ke lain lalakon itu saya ulah dipake beda deui pokoknya hilap akan bener ge poho aing suka teh latungan itu nu kemari teh ning Raden Setyaki kalana kolono milarian Raden Narayana di mana saudara apalen di payun marukana gunung atanapi pasir atuh ye pananganna Triwikrama nungkup ka ieu Raden Setyaki di gajah manungkup jangkrik kayana iya osik sia Setyaki Allah di mana ya kaula ya aing Narayana Setyaki Allah dipencet saku aing bangsat gabina-bina teuing naon samitah ka aing bawa lanceuk maneh ampun Kakang ampun kaula da seueur saksi saliraan menyanak lanceuk kaula Dewi Setyaboba Kakang ya ulah kaburu ku asih ka aing teh sia kaburu ku nafsu no bener heula tanyakeun sidik aing terkinit ka itu kari-kari sia kekepeteukeun nyangka aing maling lanceuk sia dipancet ku aing sia aduh ampun Kakang Narayana ampun niat hade gitu lamun niat mah aing siala nagara sia dijejek ku aing ayeuna lamun aing niat ngan eta barang anu teu hade deuleu artos kula ngarti imalan Kakang Narayana ampun kaula abot rek ampun sia ka aing ampun Kakang Narayana kaula ampun Kang Engap ampun Kang kaula ampun sumpah kaula ampun kasalira sabta
purina jalma sabta 7 purina jalma turunan jalma manusia 7 turunan kaula bakal taluka salira Kakang Narayana benar ya timalan Kang ampun kaula aing sakali ditemawa lanceuk maneh lamun anjeun hayang nyaho tingali dina ogan sengkalopian ge bakal ditempukeun ka sia aduh lesotkeun kaula Kang lesotkeun wais ampun Kakang Narayana kaula ampun Kang atuna Setyaki tadi di Setyaki nenden letak lu satu kangen akal jeung pikiran teh kieu ulah kajurung ku nafsu anu mata kaduhung badan anu katalangsara timbalan Kakang Narayana mata kula getah sarupateun sagarupa oge kudu neteta jenit sakamalan nyung silari mapai bukti timbalan Kakang Narayana hayang nyaho nu mawa Setyaboma cobi kaula hoyong terang saha tok kalajuana gambar lopian keluar tuh dina gambar lopian eces jentre pertela ngemang bolet tingawitannya eta aya hiji patih ti nagara jeung ngalamani anu kakasihna Yudhakala sakti ngagibekeun salirana jadi Raden Narayana tungtungna ieu Dewi Setyaboma nuturkeun turun tina papangungan Kakang Narayana ampun kaula Kang ampun Kang bade disiksik dina saya dicacak di walang-walang bangga janggakeun rumaos kaula getah sarupateun Kakang Narayana ampun keun teu naon da teh apa Setyaki ngan sagarupa kajadian ge kudu jadi ilmu we ulah nepi ka kalimpudan ku hawa nafsu ulah nuturkeun hawa nafsu anu tungtungna tamiang meuli ka bitis wiwirang meuli ka jinis timalan Kakang Narayana isin kaula Kang teu naon kaula janji bakal ngabdikeun diri ka salira Kakang Narayana pikeun nebus dosa kaula teu naon Setyaki lir bendra ieu ge barang menuju imbal wasana ieu Dewi Setyaboma karasannya eta dina mangsa di tengah leuweung nuju di cangcang dina tangkal kai tiasa leupas atuh Dewi Setyaboma kabur di beberik usadana para denawa lir moro bagong kayanana kacerit melatar langit konsyak malatan jagat Dewi Setyaboma tulungan saha Setyaki ajok Kakang Narayana Nyai Setyaboma ajok Setyaki Allah kunaon ajok tobat aduh tiwas Setyaki kaula teh dibeberi kawas Moro Bagong kaula teh dibeberi ku para bega Setyaki ku para bega anu tadi nama ngawujudnya tak Kakang Narayana mata kaula daek oge kaula teh nuturkeun Kakang Narayana tapi geningan di tengah leuweung robah wujud jadi hiji denawa kaula kebenaran bisa kabur di beberik jadi siluman orai Kakang Narayana teh geuning penak di dieu Kang Nyai kurang ajar mangker Setyaki manggar kurang ajar sia di mana jelema
nyusul kaula Setyaki dedeh teuing geulisnya akang teh bade ka itu geulis bade ngabantosan salira dina mangsa keamanan aduh apunten kaula dan nu ditinggal maku kaula teh Kakang Narayana geuningan geus nyai teu naon akang ge apa aya nama nyumput teh nyai Kakang Semar iya nu ngawiat di setiap rumah uya juga abdi wegan ulah sia cicing sacepot di jeung aing cicing sia ulah ka mana ini jangan yang ditodong ku panah lu jero lagi cicing saja kali ini dia ya sok nyai kapenggar di malam kaulah nu Setyaki di malam Kakang Rena urang sing harapan kuduan mangga Kakang Rena kan geuning para buta kan bener pot bade ngiring ngabantosanna abdi kan teu kedah ngarepotkeun pot calik we da dina ngabantosanna ge kaituna bakal manyangkeun waktu atau secalik we dugi ka dieu salila mah sok namprak siapa ya bijakeun ka Narayana lamun aing udah mau rame gitu bijakeun ulah kaget bangsa manusia samya ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tesang asal buk sareng nyamuk si Narayana dia kurang ajar sakira-kirana anjeun hayang ka putri atuh lain miluan sae marah lain kitu sarana anjeun lecik lain jiga lalaki kurang ajar saya dibikin eta setiap bawa syukur tadi bikin paragat ya Pak Kuai betul Pak betul buat jeung aing setan lamun sia hayang lanceuk aing sok raelehkeun aing waduh kurang ajar modal aing padahal kan abdi ngiringan itu dah yang ngiringan yang tampil kanggo 17 Agustus latihan tekedang ngiringan pot calik we cing raos secalik nya sok teu naon ngiringan tapi ulah manyangkeun waktu berat deh kieu we atawa ngajaga mesin washing we atuh yang pindah ke dalam awan nih haji gue mau kan dibalik dikit dah tepung wakul paya wangap Setyaki dibikin setiap boma ayeuna syukur tadi bikin paragat ya Pak Kuai maju sia what anjir wadiak Allahu Akbar subhanallah wey letik sia wala
Podaran kuaing maju wat. Iya. Kurang sia. Dikepret. Ayana haji lemah teh hulu nanti balik. Lain hulu jelema ti balik teh banget sian balik. Kurang ajar sia. Naon eta? Mawa senjata aing. Wow. Bicara ke juragan Krishna maksa we nya. Iya, Kang. Aing lain naon juragan Arjuna baheud wae ka aing. Kajian Malik Mayar aing juragan nerayana le. Temongkeun ku aing pagawean aing loba ngomong jelema banyak. Ya gitu. Unu penting magawe we nu rancage le. Eta ka aing mah loba ngomong aya mah jelema babuk ku aing ieu. Halus, Kang. Tuman aing mah lolbek teh ku aing. Masya asa jegur ku aing. Tuman aya mah kerja mah diketak ku aing. Iya. Gua tepet jangan babatokna ku aing tuman. Aing mah kerja wah masya asa le. Aya jelema ngeluh-haluh ka dieu saha-saha ku aing dewa ge dibabad ku aing. Aya percaya, Heeh. Kabina-bina teuing. Aloh anjing. Wah, sia. Kurang ajar sia maneh ngaran saha? Cepot teh mah heureui moal ini mah. Kurang ajar di podaran ku iya. 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 Nah. Deut beunang. Karasa. Iya. Deut beunang deui. Iya. Iya. Deut beunang. Baya jig da lieur. Iya. Mana? Iya. Mana? Iya. Mungsrat gitu, Kang. Nepi ka mungsrat. Mungsratnya hadenya. Ade senjata eta. Mungsrat naon? Eta getihna. Mana getih? Eta di budak di sini sogut si buta. Ale-ale goblok sih teh. Hanya getih sunjit sih teh. Pan api-apina tuh. Api-apina naon? Mejiga maksudnya mejiga. Mejiga naon? Mejiga dina film mun ngaretihan resep urang ge. Emang aya film anu pinuh ke getih? Ya loba tuh. Film naon? Film Family 100. Lain film eta mah tuh. Acara. Saya tahu. Kokot na rupen euy. Tak-tak. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina keneh ka aing. Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Amekeun. Kita katipu. Bada teh nyeri hate. Iya. Au. Alah. Iya. Modal sia jurig gua aing tuman teh. Masya sia ku aing keur kieu mah jebet-jebet we keur kieu mah. Saha-saha ku aing datang ka dieu jebet-jebet ku aing mah. Anjir. Well. Kamu orang siapa nama? Orang yang bangetnya juga cangcut. Dewek. Ya, cepot. Wow, cepot. Nama dari mana itu cepot? Arab lain, Cina bukan. Dewek kurang bojong waru. Wow. Bojong waru. Warulin waru. Mane bak Aisyah urang mana ngomong di kieu? Hah? Silaing urang mana ngomong di kieu? Saya dari Belanda. Oh, Belanda. Ya, Belanda. RT 3 RW 4. Banyak. Kelurahan Andir. Maunya Belanda Andir, Andir de Andir.
Oh iya, RT-na Suherman. Si goblok Belanda teh kieu ning. Mane bakal dipodaran ku urang? Monya jurig sia di Belanda di podaran. Belanda buhun. Belanda wiwitan. Tugas Siliwangi. Uga ayeuna maneh bakal asup ka leuweung titipan. Maka dipot asya kemana karep modar ya iya wow Belanda lieur lungleng kana wawatok wow loba kica-kica wow iya Lanjut Kang. iya Masih kena bisa. iya 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 Masuk. wow Naon? huluna asup tinggal buluna Ya itu. ibu-ibu ngadengi hulu asup ting janerit wow rarasaun Ya. ciluk pake koke aing masih asa ge nu mah mau asa ya aya Kakak kolot itu wani. Ayo wah make jeung kadinya atuh. Beunang ka kades. kadung dilahirkeun ku aing baheula bina-bina teuing sadan untung ka aing lamun lain ka aing bejat cenah teh Teu ka juragan ari bina-bina teuing untung aing mah kuat teh kuat lama. kidul mana kidul nah jadi lieur kieu nya nah sadan kurang ajar jadi senapati abdi hayang kamu ayo geus waktuna sinarayana di podaran eta di podaran ya leuleung ya tulak tuja eman gong seureum leuweung ucing katingang songsong bagus tuh kudu latihan gitu mah bararisa kan hareureum di goblok mah Mun kana serius mun kana serius hese kurang ajar siana rayana jeung aing bang katanya nah beki dieu teh beki aneh deh Dah, kumaha kula. Raden Narayana eta. lain dedemit sadedemit nah ya. Beda hawana gitu mangga upami kitu sarana lajeng Duh. Narayana malum duduong samanea Ieu ge. ngaluarkeun hiji pusaka anu disebut pusaka Sakrawdaksana nepak dada palih katuhu atuh ieu sakra kaluar tina panangan Raden Narayana kaluar cakra inandak umamrat matukia malara inandak umamrat matukia malaras ngawateka jikang linewi
ieu kedok-kedokna bakal kabuka ku kaula setiaki bakal darena mekar sae mangga Kang mangga stiker sayang kumampara ieu senopati katibanan cakra daksana leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ngajang ngelek jadi dua kuda warnane putih kuning kayak nekar Narayana jeung aing sia ieu pati yuda kala sakti tatibanan cakra leungit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia dua kuda deui nyata abang ireng ngademan datan nerat ngademan mangkule nganrana geus kabongkar dua dada Narayana hayang nyaho jeung aing sia ieu cakra daksana dipun lepas ti ku Raden Narayana ngeblesatnya teka ieu raja anu kakasih yuda kala kresna katibanan cakra puli kejati pulang kasa dadia hiji mahkota beno kasri kaya nekar jadi mahkota ya ini jadi helm mahkota cokot yang ulah ka dieu jang cicing pot tambahan waktu sih mah cicing iya nah jadi mahkota saparantosna ieu jadi mahkota aya nu lungsur tim jagat kahyangan daya sanes duta sawarga yang narada kebayaning dewa Allah taala ulah kaget kasep dedeh teuing inswayang Narayana wilujeng salira geus bisa lepas tina ieu ujian mari salarosna ieu teh para dewa teh ngadamel ujian ka hidup nepi ka mana hidupnya eta ngolah hawa nafsu hidup tidak jeung harepan pasualan dipitnah itu jeung ieu diperdaya itu jeung ieu tapi salira geuning tetep renggana teuut kaliduan tegedag ka anginan Mahadewa hatur semah pangabaktos Mahadewa ditampi nuhun kasep Narayana ke ieu teh naon Mahadewa teh ieu teh ujian kasep kanggo salira sabab dewa terek masrahkeun penghargaan ka hidup nyaeta hiji nagara anu kasebat nagara Jenggala Manik ngan ari dewa teh teu bisa merek kitu wae saat sana ngalangkungan ujian tah anjeun geus beres tina ujian hese capek susah payah mangga
ieu mahkota geura ange ku salira kaset narayana bari sakalian salira gentos ngaran jadi Kresna. Aduh timalan kaula nun sok ange timalan kaula nun hatur nuhun Mahadewa kaula berat nuhun berat tanggung berat dari makeunana paek ange kaset. Barang diange ku Raden Narayana Raden Narayana cahaya gilang gumilang robah nami jadi Kresna itu ujaring carita nur cahaya sesekar iwang nur cahaya sesekar iwang